Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kisosun ari ieu eta pirang-pirang kisah lisodikina pikeun jalma-jalma anu jalujur wal kadzibina sareng pirang-pirang jalma anu barohong. Takhallapa tinggalin saha Ka'ab bin Malikin Ka'ab bin Malik al-Ansori radhiyallahu anhu an ghazwati Tabuka tina perang Tabuk. Wa kana sareng kabuktosan ieu Ka'ab qad azama eta ngajam ieu Ka'ab alal masyri kana lumaku. Walakinnahu tatapina ieu Ka'ab sawafa eta telat ieu Ka'ab wa akhara sareng ngahirkeun ieu Ka'ab al azma kana azamna atau patekadanana ila anfatathu nepikeun yen lapur ka ieu Ka'ab naon al fursatu kasempatan wa balaghahu sareng nepi ka Ka'ab naon al khabaru berita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha eta madep ieu Rasul raji'an barina mulih min Tabuka ti perang Tabuk. Pahazana tuluy sedih ieu Ka'ab huznan syadidan kalawan sedih anu banget wa tadzakaro sareng mikir ieu Ka'ab aya tadiro kana sasado Ka'ab antakhallupihi tina tingaleunana Ka'ab bil kadibi ku bohong. Walakinnahu tatapina Ka'ab jahada eta sungguh-sungguh nya-nyaan ieu Ka'ab nafsahu kana dirina Ka'ab fa ajma'a tuluy ngumpulkeun Ka'ab sidqahu kana jujurna Ka'ab. Wa akhbarahu sareng ngabejakeun Ka'ab bikulli sorohatin kana sakabeh penjelasan bi annahu kana sayaktosna Ka'ab laisa eta lain ieu Ka'ab laisa eta lain lahu eta tetep ka itu Ka'ab naon adna udrin panghandapna udur fi takhallupihi dina tingaleunana Ka'ab anil ghazwati tina perang. Fa'apa tuluy ngahampura anhu Ka'ab saha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazalat sareng turun naon taubatuhu taubatna Ka'ab bil Qur'ani dina Al-Qur'an wa zalika sareng ari itu madkur bi barakati sidqihi eta kusabab berkah benerna Ka'ab wa qad istamaro sareng nyata tumetep al halatihi kana tingkahna Ka'ab pasidqo kana asyidqo kana jujur wa mata'ammada sareng teu ngahaja-haja Ka'ab kadzibatan kana bohong qotun sama sekali. Wa qissatuhu sareng ari kisahna Ka'ab tawilatun eta panjang wahya sareng ari ieu kisah mazkuratun eta dicarioskeun fi kutubis siyari dina pirang-pirang kitab sejarah. Wajaa sareng datang fil hadisi dina hadis naon anna Sa'labata ibn Khatibin sayaktosna Sa'labah bin Hatib qala eta ngadawuh ieu Sa'labah ya Rasulullah ya Rasulullah ud'u ngadoa anjeun Allah ka Gusti Allah aya rezukoni kana yen ngarizkian Allah ka kuring malan kana harta. Faqala teras ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam ya Sa'labah hei Sa'labah qalilun ari saeutik tu adi eta nyumponan anjeun atawa ngalaksanakeun anjeun syukrohu kana syukuranana itu qalil khairun eta leuwih alus min kasirin tinimbang loba la tutikuhu anu moal kawasa anjeun kana ieu katsir. Faraja'ahu tuluy naon ieu teh raja'ahu naonnya ieu teh Paraja'ahu tuluy balik deui ieu Sa'labah ka Nabi wa qala sareng nyarios ieu Sa'labah wallazi demi dat ba'atsaka anu ngutus ieu ladi ka anjeun bil haqqi kalawan bener la in razaqani lamun ngarizkian ka kuring saha Allah Gusti Allah malan kana harta la u'tiyanna yakin rek mere nya-nyaan kuring kuladzi haqqin ka satiap anu ngabogaan hak haqqahu kana hakna ieu hak. Fada'a teras ngadua Kangjeng Nabi lahu pikeun Sa'labah patakhoda tuluy nyokot ieu Sa'labah gonaman kana domba atawa kana eme
Panama tuluy tumbuh berkembang kama itu gonam kama seperti perkara yanmu anu tumbuh atau anu ngalobaan naon adudu bilatung hatta dokot sehingga rupek biha kalawan itu gonam naon al madinatu Madinah panazala tuluy turun ieu sa'labah wadian ka lembah wan kotoa sareng misah ieu sa'labah anil jamaati ti golongan wal jumu'ati sareng jumaah fasa'ala tuluy nanyakeun anhu tentang sa'labah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakila tuluy dicarioskeun naon kasuro loba naon maluhu hartana itu sa'labah hatta layasa'ahu sehingga henteu lega henteu cukup ka itu mal naon wadin lembah. Qala ngadauh Kangjeng Nabi, ya waiha sa'labah duh cilaka sa'labah. Baba'atha tuluy ngutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiqaini kadua jalma anu jujur li di sodaqati pikeun nyokot pirang-pirang sodakoh pastakbalahuma tuluy madep ka ieu sodiqaini musaddiqaini sahan nasu manusa bisodaqatihim kana pirang-pirang sodakohna itu nas wa marra tuluy ngaliwat ieu musaddiqaini bisa alabata ka sa'labah fasa'alahu tuluy menta ieu musaddiqaini ka sa'labah sodaqota kana sodakoh wa aqra'ahu tuluy macakeun ieu musaddiqaini ka sa'labah kitab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi anu fihi eta tetep dina ieu kitab al-faraidu ari pirang-pirang kaparduan atau faraid. Faqala tuluy nyarios ieu si Sa'labah ma hadihi illa jizyatun ma hadihi ari naon ieu illa jizyatun kecuali eta pajak ma hadihi illa ukhtu jizyah ma hadihi ari naon ieu illa ukhtu jizyah kecuali eta dulurna pajak waqala terus nyarios ieu si Sa'labah irji'a baralik deui aranjeun kabeh hatta aro sehingga mikir kami kuring ro'yi kana pikiran kuring palama roja'a nalika balik ieu musaddiqaini qala ngadauh lahuma ka ieu musaddiqaini saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyukallimahu samemeh nyarios ieu musaddiqaihi ka Kangjeng Rasul ya waiha Sa'labah duh cilaka Sa'labah marrataini kalawan dua kali panazalat tuluy turun ayat wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna kaum man ari jalma ahada anu janji ieu man Allah ka Gusti Allah lain atana yen datang ka kami datang ieu man ka kami min fadlihi tina lain atana nalika lain atana yakin lamun mafarinan Allah ka abdi sadayana min fadlihi tina anugerah Allah karunia Allah lana sodakonna yakin rek sodakoh kami nya-nyaan walana kunana sareng yakin bukti urang sadayana teh minas solihina eta ti sapalihna pirang-pirang jalma anu saroleh falama atahum nalika maparin Allah ka ieu kaum min fadlihi tina anugerah Allah bakhilu karolet ieu kaum bihi ku itu padlo wa tawallau sareng ngabalieur ieu kaum wahum bari ari itu kaum teh mu'riduna eta anu ngabalieur fa'aqobahum tuluy nyiksa Allah ka ieu kaum naon nifaqon naonana fa'aqobahum tuluy nyiksa Allah ka ieu kaum nifaqon kana kamunafikan fi qulubihim dina pirang-pirang hatena itu kaum ila yaumi yalqaunahu nepikeun ka poe manggihan ieu kaum bima kana perkara akhlapu anu sulaya ieu kaum Allah ka Gusti Allah ma kana perkara wa'adu anu jaranji ieu kaum hu kana emak wa bima sareng kalawan perkara kanu anu bukti itu kaum teh yakzibuna eta anu barohong kabeh
Fajaa tuluy datang saha Sa'labah tu Sa'labah bisodaqoti mawa sodakoh. Faqala teras ngadawuh sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayaktosna Gusti Allah mana'ani eta nyegah Allah ka kuring an akbala kana yen narima kuring mingkati anjeun. Faja'ala tuluy ngajadikeun ieu Faja'ala tuluy ngajadikeun ieu Sa'labah yahussu eta ngawurkeun ieu Sa'labah at-turaba kana taneuh ala ra'sihi dina luhureun sirahna Sa'labah. Faqala teras ngadawuh Rasul, hadza ari ieu amaluka eta amal anjeun. Qad amartuka nyata geus marentah kuring ka anjeun. Palam tu'tini tuluy henteu mere anjeun ka kuring. Faqabida teras pupus ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajaa tuluy datang ieu Sa'labah biha kalawan sedekah ila Abi Bakrin ka Abi Bakar radhiyallahu anhu falam yakbalha teras teu nampa ieu Abu Bakar kana sedekah. Wajaa tuluy datang sareng datang ieu Sa'labah biha kalawan sedekah ila Umar ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fi khilafatihi dina masa kakhilafahanana ieu Umar. Falam yakbalha tuluy henteu nampa ieu Umar kana sedekah. Wahalaka sareng maot ieu Sa'labah fi zamani Utsmana di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Wa an Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna ammahu sayaktosna amangna ieu Anas bin Nador tegasna Anas bin Nador radhiyallahu anhu lam yashhad eta henteu nyaksi ieu Badron kana perang Badar ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasako teras berat ieu pasako teras berat naon zalika itu nyaksi atau syahadah ala qalbihi dina hatena itu Waqala teras ngadawuh ieu atau Anas bin Nadar awwalu masyhadin ari mimitina perang syahidahu anu nyaksi kana ieu masyhad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibtu eta goib kuring anhu tina itu masyhad. Amma wallahi anapun demi Allah lain aroni lamun ningalikeun ka kuring sa Allah Gusti Allah masyhadan kana hiji perang ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaroyanna tangtu ningalikeun nya insyaallah Gusti Allah mak kana perkara asna'u anu migawe kuring. Qala nyarios ieu Anas pasyahida nyaksi ieu Anas bin Nador Uhudan ka perang Uhud fil amil qabil dina taun anu hareupna taun hareup. Pastakbalahu tuluy madep ieu Anas bin Nador pastakbalahu tuluy madep ka ieu Anas bin Nador saha Sa'ad bin Mu'ad faqala teras ngadauh ieu Sa'ad bin Mu'ad ya Aba Amrin hei Aba Amar wa ila aina reka mana. Faqala teras ngadauh ieu Anas bin Nador wahan lirihil jannah wahan ngarep-ngarep lirihil jannah kana ambeuna surga. Ini sayaktosna kuring ajidu eta manggihan kuring rihaha kana seungitna ieu jannah duna Uhudin sahanapeun perang Uhud. Paqotala tuluy perang ieu Anas bin Nador hatta kutila sehingga kabunuh ieu Anas bin Nador. Pawujida dipanggihan fi jasadihi dina jasadna ieu Anas bin Nador naon bid'un naon wasamanuna 80 leuwih ari bid'un teh bilangan ti 3 nepikeun ka 10 gitu. Jadi 83 leuwih. Ma tegasna perkara baina romyatin nu eta tetep antara panah wador batin sareng teungelan wa ta'natin sareng tombak. Faqala tuluy ngadauh sa ukhtuhu dulurna ieu Anas bin Nador binta Nadrin tegasna putrina atawa nya putrina ieu Nador. Ma'arabtu teu terang kuring akhi kadulur kuring illa bibanihi kecuali kana ramukna ieu akhi. Panazalat tuluy turun naon hadhil ayatu ieu ayah.
rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Rijalun ari pirang-pirang lalaki sadaku anu bener ieu rajul ma kana perkara ahadu anu janji ieu rijal Allah ka Gusti Allah alaihi netepan kana emak. Wa kana sareng kabuktosan sa Sauban radhiyallahu anhu maula eta maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tegasna paperdekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sodiqol mahabbati eta anu bener mika cinta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalilal sabri eta anu saeutik sabar anhu ti Kangjeng Nabi faatahu teras dongkap ieu Sauban ka Rasulullah data yaumin dina hiji poe wat qad tagoyaro sareng nyata geus barobah naon launuhu rupana ieu Sauban yu'rafu dikanyahokeun naon al-huznu sedih pi wajhi dina wajahna ieu Sauban faqala teras ngadawuh lahu ka ieu Sauban sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ari naon goyaro eta anu ngarobah ieu ma launaka kana rupa anjeun faqala teras ngadawuh ieu Sauban ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma henteu bi eta tetep ka kuring naon marodun gering wala wajaun sareng teu damang. Ghairu anni sayalian ti sayaktosna kuring di dalam aroka eta di mana-mana henteu ningali kuring ka anjeun is tahu hastu tah keung kuring wahsyatan syadidatan kalawang keung anu sadnyana hatta alqahu sehingga mendakan kuring ka anjeun hatta alqaqa sehingga menakan kuring ka anjeun summa zakartu tuluy inget kuring al akhirata ka akhirat fa akhafu tuluy sieun kuring an alla aroka kana yen moal ningali kuring ka anjeun lianaka karana sayaktosna anjeun tarfa'u eta luhur anjeun ma'ana bijina sarta pirang-pirang nabi wa ini sareng sayaktosna kuring indah khautu eta lamun asup kuring al jannata ka surga papi mangzilatin mangka eta tetep dina tempat adna anu panghandapna min mangzilatika ti tempat anjeun atawa martabat anjeun wa illam adkhul sareng lamun teu ningali lamun teu asup kuring al jannata ka surga la aro maka moal ningali kuring ka anjeun abadan dina salawasna panazala tuluy lungsur naon qauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala wa may yuti'illaha wa rasula wa man sareng ari sahal jalma yuti'i eta taat ieu man Allah ka Gusti Allah wa rasula sareng ka rasul paulaika mangka ari itu man ma'allazina eta sarta jalma-jalma an'ama anu maparin sa Allah Gusti Allah alaihim ka ieu lazina minan nabiyina nyatana pirang-pirang nabi wasyiddiqina sareng pirang-pirang jalma anu benar wasyuhada'i sareng pirang-pirang anu syahid washolihina sareng pirang-pirang jalma sohil sareng pirang-pirang jalma soleh wa hausuna sareng alus saha ulaika itu anu kabeh naonna rafiqon ngabarenganan wawaruna sareng datang fil hadisi dina hadis naon anna nabiy sallallahu alaihi wasallam marro eta ngalangkung ieu nabi ala subrati ta'amin kana sawadah tina kadahareun fa adkhala teras ngasupkeun ngalebetkeun nabi yadahu kana panangan nabi fiha dina itu subroh panala traskeuna naon asobi ahu pirang-pirang ramona nabi balalam kana baseuh faqala teras ngadawuh nabi ma hada ma ari naon hada eta ieu ya sohibatu ami hei anu ngagaduhan katuangan qala ngadawuh ieu sohib asobathu keuna kana ieu to'am naon asamau cai hujan ya Rasulullah hai Rasulullah ayyul matori tegasna cai hujan qala ngadawuh Rasul afala ja'altahu nah henteu ngajadikeun anjeun kana ieu balal fauqa ta'ami dina saluhureun dahareun hatta yarahu sehingga ningali kana ieu ta'am kana ieu balal saan nasu manusa man ari saha jalma gusyana eta anu nipu ieu man ka kami falaisa mangka eta lain ieu man minna eta ti kami wa qad taqaddama sareng nyata geus ti heula naon zikruhu nyaritakeun ieu kisah Hukia dihikayatkeun naon annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah khotoba eta khutbah sa al hajjaju hajjaj fatola teras manjangkeun ngalilakeun ieu hajjaj faqoma teras ngadeg sa rajulun hiji lalaki waqala sareng ngadawuh ieu rajul as-shalah gera salat fa inal waqta karana sayaktosna waktu layang taziruka eta teu nungguan ieu waktu ka anjeun
warobba sareng pangeran layak diruka eta moal ngahampura ieu rob ka anjeun paamaro terus marentah ieu Hajjaj bihabsihi kana nangkep ieu rajul patahu tuluy datang ieu ka ieu Hajjaj sa qaumna Hajjaj wa za'amu sareng nyangka ieu qaum annahu sayaktosna ieu rajul majnunun eta gelo wasaluhu sareng menta ieu qaum huka Hajjaj ayo khalliya kana yen ngalepaskeun Hajjaj sabilahu kana jalan ieu rajul Pakola teras ngadauh sa al Hajjaju Hajjaj in aqarra lamun ngaku ieu rajul bil jununi kana gelo khallaituhu tah ngalepaskeun kuring ka ieu rajul pakila teras dicarioskeun lahu ka Hajjaj Pakola teras ngadauh ieu rajul ma'azallah nyalindung kami ka Allah la az'umu henteu nyangka kami annallaha kana sayaktosna Gusti Allah ibtalani eta nyoba Allah ka kuring waqad afani sareng nyata nyagerkeun Allah ka kuring pabalago tuluy dugi non zalika itu berita al Hajjaj ka Hajjaj apa tuluy ngahampura Hajjaj anhu ti itu rajul lisidqihi karena jujurna ieu rajul hikia sareng dihikayatkeun naon ana rajulan sayaktosna hiji lalaki lahu eta tetep ka ieu rajul teh baqaratun ari sapi yahlubu anu maras ieu rajul labanaha kana cai susuna rajul summa yakhlutuhu tuluy nyampuran ieu si rajul kana laban bil mai ku cai wa yabi'uhu tuluy ngajual ieu si rajul kana laban wa bainama hiya jeung dina waktu hari itu baqarah teh waqifatun eta anu cicing tar'a anu ngangon rajul tar'a anu ngangon waqifatun eta anu cicing tar'a ngangon tar'a keur diang tar'a dat naon ieu teh waqifatun tar'a anu diangon ieu si baqarah jaa datang naon asailu banjir fa'agorokoha tuluy ngarem ieu sail ka baqarah pahajina tuluy sedih sa rajulu hiji ieu rajul aliha kusabab ieu baqarah huznan syadidan kalawan sedih anu banget faqala tuluy ngadauh lahu ka ieu rajul sa auladuhu pirang-pirang putrana ieu rajul ya abana hei bapa kami la tahzan ulah sedih anjeun fa innal miyaha karana sayaktosna cai allati eta anu kunna bukti urang sadayana nakhlutuha eta nyampurkeun kami kana ieu lati bilabaniha kana cai susuna ieu baqarah qad jatamaat nyanta kumpul ieu lati fa agorokotha tuluy ngerem ieu lati kana baqarah padroka tuluy paham saha rajulu itu lalaki annal gisya kana sayaktosna nipu akibatuhu eta ari akibatna ieu gisyun teh al halaku eta cilaka wal khusranu sareng karugian wallahu a'lamu bissawab.